dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si lain teh jadi jelema teh gede hulu gede ambak haji cengahin mah kakara pendahuluan anjing pendahuluan anak beres gitu sih anjing naon anu dibangakeun ku si lain naon anu diagulkeun ku si lain pangna si lain sombong da batur ge kasih lain teh geus pada nyaho yen si lain gubrakna ka alam dunya si lain teh lain bijil tina palawangan indung tapi si lain teh bijil tina liang tai tamak teh ente anjing katena mah amak kan si neleh we kene antep kumaha sajarahna sejarahnya asal si lain inung si lain keur ngising ngahejeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak teh ente anjing katena mah amak kan si neleh we lanceuk belum siya mamanya anjing aing boga dulur waduk amak teh teu cicing teu kaduhung diajak ya anjing sikit tongat sikit cabe jeung tangkal genyer anu napal dina tai tak kasih teh teh emang aing boga alo waduk jadi lamun aya budak keur ngising ke aing teh kudu ngahormat di mana taina nolot teh kudu ngomong wilujeng sumpi om pajiah aya dok mah dadenge ku si lain inung si lain teh lain jelema bener inung si lain teh bonon ciroke ubud, jablay, salome, perek, ubrak, cek budak lutih mah odong-odong bisa ditumpahkan ku saha wae beungeun ku si lain